hartosna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu iksaru du'a fihi. Disunatkeun kedanyeurkeun doa fihi dina sujud. Jadi dina sujud teh kedanyeurkeun doa. Seperti kumaha ditambahan sabada maca tasbih teh wa mimma warada fihi. Nah tambahan ku doa ieu anu kawarid. Allahumma inni a'udzu biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfirli dzambi kullahu daqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Manane wallahu alam. Allahumma ya Allah ini sanyanyana kaula udu biridoka nyunkeun pangraksa hoyong kenging karidoan Gusti. Hoyong diraksa teh tina naon min sutika tina kabenduan Gusti. Jadi hoyong diraksa tina kabenduan Gusti diganti ku karidoan. Wa bi mu'afatika jeung nyunkeun ka Gusti hoyong diraksa min uqubatika tina siksaan Gusti. Wa udubika jeung nyunkeun pangraksa kaula ka Gusti. La usi sanaan alaita angta kamasneta la nafsik. La usi sanaan moal bisa kaitung pangalem ka Gusti. Ma bisa kaitung ngalemna Gusti. Kaula ma bisa ngitung kana ngalem ka Gusti kamasneta la nafsika secara ngalemna Gusti kadat Gusti. Jadi mau bisa kaitung ngalemna kamasna eta kaya secara ngalem Gusti ala nafsika kadat Gusti. Allahumma ya Allah pilih muga-muga Gusti ngampura ka abdi dan bi kana dosa abdi kulau sakabe dosa abdi. Muga-muga Gusti ngampura kana sakabe dosa abdi. Daqahu wajilahu rek dosa leutik rek dosa gede wa awalahu wa akhirahu rek dosa timimiti maupun dosa anu akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu rek dosa anu dohir maupun dosa anu teu dohir. Muga-muga Gusti ngahampura. Nah tamah sabada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tamahan dua. Meureun panjang teuing ditamahan doa mah qala fi raudhah ceuk Imam Nawawi dina kitab Raudhah tatwilus sujud afdalu min tatwili ruku. Ari manyangkeun sujud leuwih utama tibatan manjangkeun ruku. Jadi palabas sujud jeung ruku kudu leuwih lila keneh sujud daripada ruku. Imam Nawawi kitu. Jadi utama kene ruku panjang, utama kene sujud panjang, lila daripada ruku lila. Utama kene sujud. Jadi kudu beda salat sehari-hari, kudu beda antara ruku jeung sujud dina segi lilana. Ruku misalkan ruku mah 2 menit. Nah, berarti tempo sujud mah kudu 3 menit leuwihan. Bedakeun. Jadi rukuna salat nomor ka-7 teh nyaeta sujud. Ari nomor ka-8 naon rukuna salat teh wasaminuha julusun bainahuma. Nomor ka-8 rukuna salat teh nyata diuk antara 2 sujud. Salatna ge salat sunat walau pinaplin alal mutaman. Sanajan salat sunat tetep bae kedah sujud, tetep bae kedah di
diuk tetap kena diuk di antara dua sujud sanajan sholat sunat wayajibu jeung wajib naon an layak sida ulah boga tujuan si jalma anu salat birofi kan dina cengkat nate goerehu kana salianti diuk. Oh jadi si lalaki maupun si awewe anu melaksanakan salat kade ketika cengkat tina sujud teh ulah boga tujuan rek ngalaksanakeun salianti diuk. Sabab tina sujud teh parek diuk ya. Tah ulah boga tujuan anu lain. Bahwa hudang tina sujud teh bahwa rek ngalaksanakeun di diuk gitu. Ulah boga tujuan anu lain. Wajib. Jadi ulah boga tekad tujuan anu lain. Ketika udang tina sujud teh kumaha lamun kajadian pas sujud teh ku sabab cengkatna teh lain rek diuk lain pangna cengkat teh ku sabab dicocok kalajengking atanapi dicocok papan panting otomatis pasti udang merenya daruas. Nah, eta kumaha lamun kitu hudangna lain ku sabab rek diuk eta mah ku sabab aya sabab dicocok ku seuredan kitu kieu. Eta kumaha ceuk ieu dieu palau ropa apajan lamun cengkatna si jalma karena kaget minahwila si akrobin samode dicocok kalajengking atanapi naon papanting naon dia anu nyocok teh sok aya di masjid teh. Hah? Cak. Tah tanapi reungit. Reungitna aya 50 siki mah pasti cengkat. Kajero sarung gadinya asup urang suka teh sayang aja gadinya. Tata kumaha ada sujud mangka kedah balikan deui sujudna balikan deui gitu. Jadi ulah langsung diuk balikan deui sujud abaya sabab teu boga maksud rek diuk Pak sabab tujuan hudang tina sujud teh ku sabana nyeureut